Bismillahirrahmanirrahim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para masyayikh, para sepuh pinesepuh saumumna kiai-kiai anu halaladir siang ieu. Hapunten ku jisim kuring teu diwiji-wiji, wabil khusus kiai kampung setempat, bil khusus akhina al mukarram rencang pribados Kiai Haji Saudi anu timunjul ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun, oge kori urang anu ti Pandeglang kersana Kiai Romli, ku kaula dipika hormat aparatur pejabat pemerintah setempat, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabak da ngayakeun rajaban kampung naon ieu, masyarakat kampung Saminar sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah, bulan Rajab bulan tobat, sehingga dina bulan Rajab boga kaistimewaan dibanding jeung bulan-bulan nu sejena. Bahkan di bulan Rajab loba kajadian anu sangat istimewa, sampai aya hiji kajadian anu teu bisa dipohokeun ku umat Islam sampai diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an, ialah kajadian Isra Mi'raj junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Rasul pernah liwat ka hiji pakuburan jeung para sahabat, barang datang ka hiji pakuburan Rasul cicing ngarandeg Kangjeng Rasul, Rasul nangis, sabada nangis Rasul ngadoa. Sabada beres ngadoa ditaros ku sahabat. Cek sahabat, kunaon Rasul tadi anjeun liren di pakuburan, bahkan anjeun nangis, bahkan anjeun ngadoa. Cek Kangjeng Rasul, sahabat nu manta kula eureun kula ngadoa lantaran di eta pakuburan aya jalma anu disiksa ku Allah. Ti golongan umat kaula, cek Rasulullah, disiksa di alam kubur, sehingga kula ngadoa ka Gusti Allah menta siksa anak diringankeun. Akhirna ku Gusti Allah siksa anak diringankeun. Cek sahabat, ai kitu kumaha eta Kangjeng, eta jalma kuat pohara disiksa ku Gusti Allah. Cek Kangjeng Rasul, wahai sahabat, andai kata eta jelema baheulana keur waktu di alam dunia pernah sapoe beh puasa di bulan Rajab, ngagungkeun ka bulan Rajab, tong loba-loba cek Rasulullah puasana ngan sapoe, pasti eta jelema moal disiksa ku Allah karena ngagungkeun di bulan Rajab. Ulah amin itu puasa mah. Nek naon amin-amin teuing puasa henteu nanon henteu. Sabab sakitu kaduhung urang belum tentu Rajab hareup panggih deui. Da isukan ge tanggal hiji ruah atuh. Maka sabab sakitu aya keneh mangpang meungpeung di bulan Rajab, hadirin lobakeun maca istighfar, lobakeun maca surat kulhu, lobakeun maca sholawat, lobakeun kabagusan-kabagusan. Sabab di bulan Rajab ialah bulan tobat. Tobat kabagi-bagi, aya tobat harian, aya tobat mingguan, aya tobat bulanan, aya tobat satahun sakali, aya tobat saumur hirup sakali.
Bu Pak eta tobat kabagi bagi aya tobat harian nu mantak urang lob kudu loba tobat ka Gusti Allah lantaran urang mah hirupna jelema loba doraka tiap poe urang mah nyieun dosa lain nyieun ganjaran memeh ngaji nyieun dosa eukeur ngaji nyieun balik ngaji nyieun dosa memeh ngaji nyieun pan urang mah kitu eta nya hudang hees nyieun dosa endek hees iraha ibadahna teh eta Masya Allah mantak ulah aku ahli ibadah ulah aku tukang anu ulah aku ahli anu pan urang maja eta keur ngaji ngomong kendeng-dengen ndek rajaban ngabanding-banding anu Masya Allah ayah hadiran emasna anyar ayah hadiran bajuna saragam Masya Allah pan urang makuloba doraka ieu hirup makana lamun andai kata cenah manusia asup ka surga kudu ku amal perbuatanana ulah aja boroning jalma nu bodoh jalma nu pinter nage teu sanggup asup ka surga kudu ku amal perbuatan endek make nu mana asup ka surga make amal urang sabab urang mah salat acak-acakan urang mah ulah betul-betul dengekeun bae ku ibu emang bener ieu main betul bae nyaho henteu kana deuleu cicing geus sok cicing be seuri bebas cicing ulah jawab kecuali ditanya ku kula ulah betul atuh bener ieu nyaho henteu teteh kana dalilna geus be cicing seuri bebas sok sing bener ngajina balik ti dieu sing aya bebenangan ulah sampai eueuh bebenangan kedeng deui bulan puasa pikeun bakal urang di imah urang bahas saeutik-saeutik fadilah bulan Rajab Sa'ban jeung Ramadan moga-moga aya taufik hidayah ti Allah terus atuh heja karek mulai can ge dibahas geus eta tobat kabagi-bagi aya tobat harian aya tobat mingguan aya tobat bulanan aya tobat tahunan satahun sakali aya tobat saumur hirup sakali mana tobat harian tobat harian eta ialah anu Kangjeng Rasul sabada Isra Mi'raj menang tugas ti Gusti Allah nyatana ngalaksanakeun ibadah jelema tukang salat berarti tukang tobat jelema tilok salat berarti tilok tobat tobat kabagi-bagi tobat harian ialah lamun sapoe sapeting salat aya 17 rakaat berarti jelema tukang salat tobatna sapoe sapeting 17 kali ialah tobat maka cek Allah dina Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wallahu alam bimuradih cek Gusti Allah wasari'u hei urang saminar jeung tatangga lemburna anjeun kudu gagancangan ila magfiratin menta pangampura mir rabbikum ti pangeran anjeun nyatana Allah subhanahu wa jannatin jeung anjeun kudu gagancangan menta surga ka Allah subhanahu ieu urang dieu hayang ka surga tah hayang ka neraka calalager ngomong nama hayang salamet apa hayang cilaka mun hayang salamet ulah nginjeman Bang Emok bae jurig kan jadah sia ngaji dia unggal poe salat dia unggal waktu barang pajuh teu balalener eta nu kitu pamajikan tolol teu daek syukur ka pangeran dengekeun ku ibu
Rajab tiap tahun sia mulut tiap tahun. Iraha dia sadar. Dengekeun. Lain pang bersihna Haji Jamaluddin. Kula ngabadeg maksiat, loba doraka ka Allah. Nu penting ibu awak cager. Dahar teu menta ka batur. Masalah geus ulah bener dengekeun belanan, bener-bener deui. Buku salah dia nginjeman bae. Nu penting ibu awak dahar teu menta ka imah teu kabocor. Ari awak cager mah ya Allah nyatu jeung jukut ngeunah. Ai kitu dia daun dangder lain jukut. Antanan jukut eta daun katuk. Jukut genjer jukut ari awak sehat mah ngeunah. Hayang naon deui? Dalah tudang-dangan duitna miliaran, jelemana di rumah sakit. Atuh jang naon? Mending urang awak cager nyatu di pinggir galengan jeung jukut ngeunah. Daripada imah gudong 7 tingkat, waduh itu teu meunang ieu teu meunang. Enggeus kuari mah geura salaladar, geura loba maca istighfar, geura loba tobat ka Gusti. Rabbana Karim. Lain pang bersih na kuring ge loba doraka hirup teh ka Gusti Allah, loba maksiat, mantak lamun cenah andai kata ka surga kudu ku amal urang, rek make nu mana? Salat acak-acakan, usolli di imah ye urang. Hate mah jalan-jalan. Jawab ku ibu, ibu memeh salat moekeun ranginang. Ai tengah-tengah salat hujan. Tuh keseserian teu puguh. Eta jawab inget ka salat tak inget ka poe ranginang. Eta usolli fardhu dzuhri Allahu akbar menang 2 rakaat dur be hujan. Wah aing langinang aing leh masyaallah aing mana menang ngahutang ke tanah ya Allah aing teh jadi masyaallah aing. Hei inget ka perang inget ka salat. Eta salat nu kitu nu bakal kasupkeun ka surga. Atuh jauh amat. Bener tak? Cek urang seminar, kiai ulah kitu jak kami besok pengajian. Terus jaleletikan kami ge atuh bisa belajar husu. Jak ulah ge alhamdulillah kamari cenah salat Isya atuh kuat ku husu-husuna kuat 6 rakaat. Lain husu dia teh mah jelema linglung. Nah, urang mah hese. Ulah kitu cenah kiai atuh sugan bae kami ka surgana cenah melalui puasa. Ieu puasa urang puasa dendam. Pindahnya tuh ti berang kapet eta tanggal 1 Ramadan ya Allah ya Robi pembukaan kot pinuh di meja pais belut pansar siri bulan puasa mah bubur Cirebon bala-bala bonteng puan rujak kalapa es campur es kuwut ya Allah tahu bulat tahu gepeng tahu penyon kabeh ada raya. Laju sayur asem, sayur herang, lauk asin, wah panggang peda, pais tahu, pais teri, wat inuh sameja. Cek bapak kolot na kaincuna ceng jam sabaraha ieu. Karena kecenah abah satengah genep, angel amat. Abah geus teu kawagarar heuneuk awak abah. Karena ke sapoe. Terus ditungguan bae bari ngalek-lek bae bapak kolotna. Dur bae magrib, adzan di masjid. Allah encan ge nu adan datang kana bar gogodoh beak 8. Itu diembat ieu diuyup eta diasaan nangkorak beki mana teu magrib acan. Ceuk tetanggana mang hayu taraweh beteurab. Boro-boro taraweh aing magrib gento. Eta puasa nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga atuh jauh amat. Matak ulah aku ahli ibadah. Geus urang mah loba di sini dosa di sana di mana-mana nyieun hudang hees nyieun endek hees nyieun. Heueuh nya ira ibadah ya urang kabehan. Moga-moga orang ku Allah dihampura dosa. Dibere taufik hidayah. Ya Rabbal. Nah, ieu tobat harian nyatana salat.
salat anu 5 waktu wayana sarolatnya pan ieu salat bu ya Allah sangheugna ala buatan bener teu eta salat parang sakulama ibu nu bapak nu paling sangheug salat isya cek ulama tah salat isya tah sangheug tah nu kadua subuh sangheug tah dohor tah sangheug deui tah oh kabehnya kudu nama eta urang kiai awas ya urang kudu gagancangan pantobat ke Gusti Allah jelema tukang salat tobat sapoe sapeting lamun eta rakaat ayat 17 dina salat berarti 17 ka ya Allah bu kah gitu ulah hayai heuy ku dusun deui ka kiai hai heuy teu boga ka izin kah gitu seminar mana ye RT haram jadah doang bu tah kakarak gareulis ya jendol bu eta urang awas ya hayang teh ibu-ibu urang di sadayana bapak-bapakna ibu-ibuna nu anom nu sepuh nu anom anu kolot anu budak hayang teh rumah tanggana adem asup ka kulkas naon lamun hayang adem rumah tanggana cekang jeung Nabi modal pertama na iqamatus shalah adegeun bae ku urang so amin trong tolong 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 tong trong na ditabeuh tolol 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 seminar tolol seminar tolol seminar tolol seminar tolol seminar tolol tabeuh badugna geblek 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 seminar geblek seminar geblek seminar geblek seminar geblek semin nek hujannya aduh hujan moal ya moal kieu bae mah tah urang teh ya terang-terang dur cek sungut ya alhamdulillahirabbil asok gitu telok garang gitu iya mah keur ngobrol di warung terang dur dak naon eta dohor teu karasa ayo ngaku nek naon kitu ku teteh dirasa-rasa jadi kamari ge dohor mah aya bae. Dangukeun bapak-bapak, dengekeun, haram jadah doang bapak-bapak ya. Dengekeun Pak, jaga di akhirat, Bu-ibu, aya jalmi beungeutna 3 rombongan moncorong kabeh. Awas. Nu kahiji dengekeun bawa balik ka imah ingetkeun. Begitu ngaliwat umat Rasul, aya rombongan anu wajahna kasamsi bagaikan panon po ya Allah hurung teu atuh lain hurung deui pan ieu cang aya panon poe aya panon poe ya Allah eta ditanya ku umat cek umat Pak Ibu ari ieu bapak jeung ibu teteh jeung mamang jeung kakak ieu pohara amat beungeutna moncorong ari kitu keur waktu di alam dunyana boga amal naon ya Allah cek eta lalaki salaki jeung pamajikanana kaula ieu amalna baheula di alam dunia setiap 5 menit atawa 10 menit deui kula mah geus boga wudu nya geus dipangsalatan mun ibu-ibu mun bapak-bapak 10 menit deui geus boga wudu geus aya di masjid kartos ingetkeun beda saeutik maka eta jelema jaga beungeutna bagaikan panon ya Allah geus manehna mah memeh datang waktu sholat 5 menit deui geus gaduh wudu bari geus cicing dipang sholat hiji tah rombongan nu kadua aya wajhuhu kal badri kal qamar fi lailatil badr
eta banget natea bagaikan bulan purnama. Hurung tuh bulan purnama. Tanggal 14 bagus teu langit. Ya Allah, para hadirin ditanya eta ku umat Rasul, Mang, Bibi, Teteh, kakak urang mana? Urang saminar. Laju Masya Allah, iya banget hurung amat kos bulan purnama. Masya Allah, ai kitu ieu kakak jeung teteh boga amal naon baheula di alam dunia. Masya Allah, kula mah kieu ketika datang waktu sholat geus boga wudu ngan encan cicing di pangsalatan. Beda teh jeung nu tadi. Ai nu tadi mah nyag untuk waktu cicing pangsalatan, ai majus majeng muak teh endah. Memeh waktu sholat geus boga wudu geus cicing di pang beungeutna doang mata po nu kadua mah datang waktu sholat geus gaduh wud ngan encan cicing di tempat sok kartos teh maka beungeutna bagaikan bulan purnama. Anu katilu kal kawakib maeta beungeutna kos bintang. Lamun langit poek eueuh bulan tapi loba bintang bagus teu hurung teu kuat mencrang ka deuleu masyaallah deuleu eta bintang pohara amat. Ditanya eta ku rombongan, Mang ari mamang jeung bibi kakak jeung teteh ieu beungeut meuni hurung amat kos bintang naon amaliyahna baheula di alam dunia. Oh kulama ketika datang waktu sholat langsung kacai ngalaud. Beda jeung nu tadi. Beda nu pangheulana mah memeh datang waktu sholat geus boga wudu geus cicing di tempat. Nu kadua mah datang waktu sholat geus gaduh wudu ngan encan cicing di tempat. Nu katilu mah beungeutna kos bintang berarti dur waktu sholat langsung kacai ngala wudu. Nu kaopat aya beungeutna kal bujur panci. Seperti bujur kumaha eta putih ta geunok hidung. Ya Allah. Eta nu kumaha? Beungeutna peuleuk amat. Waduh, kula malamun datang me waktu sholat molor. Waduh. Eta beungeutna kal bujur panci bagaikan bujur panci. Hop tinggal milih bae hayang beungeut kos kumaha jaga di akhirat. Masya Allah. Mantak sholat, ibuna sholat, bapana sholat, minantuna ge kudu saro. Anak nage sholat, tatangga nage sholat. Insya Allah ieu urang kabehan. Moga-moga tukang ngadegen sok. Anu hade salat-salat bu. Eta urusan dina sholat. Aya urusan dunia jeung akhirat 8 perkara. Sabaraha cenah? Aya naon ieu lelempangan? Deh eleh kumbe Jawa. Be Jawa ge teu sieun kana hujan ari budak dieu. Nah tunggu teh cicing jam moal hujan engke hujan mah geus acara. Moal cicing be cicing. Asal ibuna ulah lempang. Cicing be di dinya. Eureun tuh sok. Sok eureun. Ayo. Ayo sok. Wilu jeung angkat ka kode urang. Ayo mangga. Tuh Bu kori mah kasep lah. Bujangan kene ta Bu. Tapi boga anak tere 8 cenah. Alhamdulillah murid gula ya masyaallah sing manfaat ilmuna doakeun Bu. Nah, boleh jeung angkat tenang Ustaz Ombi kula geus turun geus kieu mah. Cicing ibuna ulah ka mana moal hujan ieu. Rate. Hujan eureun heula. Kami ieu umat Muhammad keur ngamulyakeun Rasul kami, keur ngamulyakeun bulan Rajab. Anjeun jeung Rasul kami mulya keneh Rasul kami. Pindah, eureun heula hujan sia. Geus moal. Engke ke hujanna geus acara. Ai paling ngagedean bae, atuh teh nasib teh mangarana. Teu kumaha teu sanu bisa ngalawan kana nasib. Oh. Aduh, tukang son haram jadah doang. Bagus sound system ngeunaheun hampang bagus, moga-moga tukang son ieu panjang umur.
Kulama ya mun diondang ka daerah di hayang ieu bae sound systemna. Mung membunuh saha imang ngeunaheun hampang. Nya bagus ieu mah. Ngeunaheun hampang jadi kajan neuk sageudeung jadi kebal kula ceramah. Bener be. Boga-boga tukang sona panjang umur. Urang paeh kabehan mena hirup sorangan bede dia. Neuk saha dia nu nyewa eta sona. Di duun jageus paraeh kabeh jeung jelema. Jauh nu hajatan, nu muludan, nu rajaban geus paeh. Ye. Raat tenang be bu, masya Allah ya Allah hujan, ya Allah katurun kebeh turuna, perang inang segala pakaian cenggararing, terus, kayak bagian mana teh bab so, eta dina salat pak aya 8 perkara urusan dunia akhirat, dengekeun ku ibu jeung ku bapak, hitung. Rabbig firli hiji war dua waj war wah wa'a wa'fu sabaraha eta ge ceuk kiai be ngitung tilok non tilok ya eta urusan dunia akhir eta bu lah 8 perkara mah Masya Allah, iya dina sholat ya Allah Rabbana Karim. Rabbik firli Gusti muga-muga ngahampura kana dosa abdu. Dosa nu gede, dosa nu leutik, dosa nu karasa, dosa teu karas, dosa ngahaja, dosa teu dihaj. Hayang dihampura ku Gusti. Amin. Eta Rabbik fir ya Allah coba eta kartos deh nu kadua warham war Gusti muga-muga Gusti mikarunya ka abdi di dunia jeung di ya Allah jelema ceng pamuda kasep bager bujur hauk. Hei pemuda dengekeun eta lamun jelema geus dihampura dosa ku Allah dikarunyaan ku Allah atuh hayang naon kageu dibere ku Allah eta warham wajburni moga-moga Gusti nutup kana kasusah ya Allah Gusti ya Allah abdi keur sedih ya Allah kunaon kitu salaki nguseup bae ya Allah salaki mancing bae ya Allah moga-moga eta gagang pancina sing potong ya Allah mending mun bebenangan ya Allah berangkat asar balik isu unggal peuting eta ya Allah mancing bae ya Allah teu daek busa teu daek naon ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah ya Allah sing eudeun mancingna ya Allah eta wajburni eta geus ulah kuseup siaran jadah doang wajburni ya Allah hutang loba ya Allah hutang ya Allah hayang kabayar ya Allah salah kita usah ngalumbuk segala makburuk ya Allah Gusti ya Allah ya Allah ya Allah Gusti wajbur jelema tukang salat bakal ditutup ku Allah kasusahna berarti moal susah tah wajbur nih kadituna naon warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat darajat abdi di dunia jeung di naon eta beuh dipotong ke jamaah wayang jelas ka banget kula meureun atuh sakalian bae kembang ieu potongan tak kabeh tah mak euy teu katemponya mah heuh mak nuhun mak dipotongkeun eta atuh eta cacaran kabeh ka ditu warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat darajat abdi di dunia jeung di amin eta warfa'ni coba eta kumplit amat dina salat hayang naon geus dikumplitkeun ku Allah warzuk ya Allah duit ya Allah Gusti ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salah kitu usaha ngalumbuk segala makburuk anak 18 ya Allah kuari kereneh deui ya Allah duit ya Allah Gusti ya Allah
anak mah 16 ya Allah usahana biasa bae. Muga-muga ya Allah anak abdi ya Allah. Usahana sing aya anu maju ya Allah. Menang saminggu bener bae anakna usahana aya anu maju dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Diijabah berarti si eta mah doana. Terus seren bae sih. Itu kemajing dagang cilok mah giak terus maju. Teu mundur-mundur. Eta warzuk ya Allah duit ya Allah duit eta warzuk nih eta mah ya Allah duit warzuk nih hayang naon tuh eta dina salat wahdini muga-muga Gusti nunjukkeun ka abdi kana jalan anu dibikari doku Gus mantak jelema tukang salat mah hirupna bakal bener lelempanganna bakal endah gerak-gerikna bakal dituntun kabeh ku Gusti. Ta ihdinas siratal jelema tukang salat. Mantak ya Allah ya Rabbi, kudu daek saro. Kudu daek so. Bu hayang teu jembar rezeki. Salat duha. Tadi memeh ka dia salat duha lah tante. Kaciri banget ngedul. Apa dina salat dua kumaha kitu doana Allahumma in kana rizqi fis samai fa angzilhu lamun memang rizki abdi Gusti aya di luhur langit pang turunkeun berleg hujan kabeh kabagean panti langit eta rizki bener tak wa in kana fil ardi fa akhrijhu mun memang rizki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun durudug dangdeur bener wa in kana ba'idan faqarribhu mun memang rezeki abdi jauh Gusti pang dekeutkeun ngaleut paket unggal poe. Assalamualaikum paket kuat lieur hulu salakina. Mikiran paket pamajikan bating torek. Jak kuring paket di paket deui ieu jurig paket kabeh ya. Ya. Heuh ku ari mah kitu. Ya Allah, hayang jembar rezeki Ceng pemuda sholat duha cina rizkina hayang kontan harita kene sholat maid itu menang dia wallahu alam gede jeung leutik nama aing kitu nyaho sholat maid ho cash tama harita kene teu nyaho gede jeung leutik nama nah bunya awas ya geus eta harian top sholat eta termasuk tobat hari dengekeun ku ibu nu mata ieu tobat disebut salat disebut tobat harian sebab salat dina awak urang ibaratna hulu sirah kepal dengekeun ya jelema aya huluan aya awakan eueuh leungeunnan eueuh sukuan jelema lain jelema aya jelema sapotong hirup paladrin tuh bener tak ya Allah tapi lamun kieu aya sukuan aya awakan aya leungeunnan eueuh huluan jelema lain naon jajal ku ari aya jelema ka dieu blom be eueuh huluan calagur mun teu lumpat kabeh aing lumpat ieu eta salat dina awak ibarat hulu disebut jelema eta lantaran aya hulu di jelema sanajan sapot tetap disebutnya jelema jajal kuari komplit awak huluan jelema lain bobong eta kayak gitu jelema puasa rajin sodako rajin maca Quran rajin tapi teu salat mohon maaf belum tentu ibadah anda diterima. Tapi lamun salat rajin sodakoh rada pelit maca Quran tepati daek maca solawat aya petir doang buricat Allahumma shalli ala Muhammad eta kumaha tetep bae ganjarana bakal aya bahkan geus ngadegen tihang da salat ibaratna hulu da salat ibaratna tihang hadirin wal hadirat ketika jelema aya huluan sanajan eueuh leungeunnan tetap disebutna jelem kahartos teh geus ieu suku saking wajib-wajibna so nah
iya salat ibuna salat anakna salat i anak wari bukan salat huarares kubacak indungna salat ceng salat masya Allah iya dia salat dia salat ya Allah dia kudegel teu ngalah ka bapa di lebah degel be ka bapana bating torek lebah degel be eta bu eta pak disedekeun ka urang mantake dia ulang ngalah ka bapa dia jantung ngalah ka saha ngalah ka bedul meureun tuh anak bapana makana ibu lamun mah anak ulah sok kieu waduh nang ulung-ulung teh anak teh kitu ieu anak teh atuh buku anak saha anak jurig meureun buku anak manehna nya nah geus sarolatnya insya bapak-bapak upami tiasa maka mas berjama lamun bis lamun can bisa 5 waktu wayahna 4 waktu can bisa kiai 4 waktu 3 waktu can bisa kiai 3 waktu wayahna 2 waktu can bisa kiai 2 waktu wayahna sawak can bisa kiai wayahna ulah sampai ninggalkeun salat kartas salatnya insya cek ibu-ibu mata kecina kiai kula mah jarareng pararus araren kunaon gitu teh kebeneran boga salakit cilokso salah teh bogoh kanu kitu nu sok salat ngabuadeg keneh ai bogoh kanu tilok ye loba nu sok salat lamun hayang boga minantu tukang salat mah pulung bae minantu santri bener mang atuh santri mah je salat mah ulah diomong bu santri mah usolli fardhu subhanya subuhnya duha diborong waduh heuy salatnya insya lamun salaki hees udangkeun ku teteh pak lamun diudangkeun ku pamajikan ulah mamarahan eta pamajikan ngajak kasur teteh buku nonggeng bae nya pamajikan saha kitu eta nya nu main Jawa bae kan nonggeng bae can salakina kak mana isa laki kakak saya teh pamajikan kakak tuh udah ngomong ya udangkeun lamun pamajikan hees bae udangkeun ku salak aya eueuh di nu kieu ya di dia ya di kendenge kenala nu kieu ya mainna usahana dagang salaki jeung pamajikan ngalayanan tabuh tongtrong datang waktu tenang moal jebol nu salon sia moal jebol urusan atuh panitia lah alhamdulillahirabbil cek pamajikanna pak salat heula bapak ka masjid gantian jeung mamah urang urusan dunia bae mah moal aya tungtungna dunia mah endek tas asar endek tas magrib enda bae tapi salat bisi teu datang deui waktu urang ka dohor isuk dengekeun heula ulah betul-betulan salat heula bapak ka masjid mamah soke geus bapak beres tinggal mamah salat eta aya di dieu pamajikan nu kitu bener eueuh pas eueuh keureut ceuli aing tak buktina pemuda tah ngomong jauh berarti emas ieu ge henteu kitu ieu ya teh jeung abahna tawas jarang nu kitu ya Allah kumaha cek paman salakina mah bapak ka masjid heula heueuh pak geus ulah urusan dagangan bae leus teuing batur antepkeun daek bae meuli rezeki urang moal pahili jeung kotok kitu kuduna gerak ka masjid pak bisi teu panggih deui jeung dohor bisi teu panggih deui jeung asar eta nu kitu pamajikan ngajak ka surga ulah waka dikubur mun can paeh pamajikan kitu ya Allah berangkat salakina ka mas beres jam 12:30 balik assalamualaikum waalaikumsalam beres bapak beres ngajajar be eta non undek meuli nungguan beresnya ka haji salatna beres alhamdulillah
Nggak segera KJB cenah kula mamoal cenah cek pembeli. Ih. Belon tuh pembeli. Nah, Pak, tungguan heula nya. Oh, jeung pelayan. Saha nu kadi nu balanja? Iya ka Sarmin. Oh. Atuh ka Sarmin mah salaki teh Sarminah teh heeh cenah. Ih, cepet seserian bae. Heeh. Hah? Oh, Sarminah mah anakna, anak Sarmin. Oh. Ai pamajikanna Sarmanah bener. Salat. Nu kitu mah jarang eta urang. Nu kieu ya. Trong dur. Cek salakina. Alhamdulillahirabbil. Mah, bapak nak salat teh nya. Ku gede laga so ustad. Deula ku bapak inu balanja engke parindah langganan. Kakak ngaji 2 kali. Gede laga. Hang kalem. Pot ngarented paman salakina kieu. Digetak ku pamajikan. Engke pararindah ieu langganan nyawa sorangan hutang badag anak ya Allah lo baca apa mikir pahirup mah. Oh. Ya Allah, aya nu kitu. Kabeh lain aya. Mantap lamun salakina hees hudangkeun ku ibu. Lalaunan ngahudangkeun salaki mah. Si eta mah soalna beugede. Ieu adatna gede. Lamun salaki urang dihudangkeun baju bu, papa udang komo lamun penca. Ih mencan eta. Lamun boga silat ya pat. Oh. Salakina dihudangkeun. Beuh, hebat. Silatna cimande, cikalong, cigondewa, beak kabeh ku cilaka mah. Saha sia nu bisa nangke cilaka? Tukang silat tetek cimandena di kamar TTKDH-na guagah di kamar mandi gua abrug belabu. Cek anakna abah kunaon aing labuh. Pan abah guru TTKDH teu katakis ku aing laleur mah cenah. Nu kumaha eta? Nu kumaha masang jurusna dia eta jagati. Udangkeun ku ibunya. Khairum minan naum. Gitu di Mekah Madinah. As-salatu khairum minan naum. Waduh. Pak, heuy hudang-hudang toelanena. Hudang Pak, isin ka bahaji isin Pak ya Allah. Hudang mantap. Toelan ku ibu dadana Pak heuy hudang ya Allah salat heula pas sakedeung jadi deket ka masjid urang mah imana. Teu hudang keneh bae. Beteungna toelan Pak heuy hudang Pak hudang. Teu hudang keneh bae. Bujalna toelan Pak heuy hudang. Teu hudang keneh bae handapeun bujal dang udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana ieu udangna ieu bulu udang lebeut amat bulu udang akhirna hees deui bae kacepit udang geus saralatnya eta salat tobat hari aya tobat mingguan nyatana poe awas ibu mun poe Jumat sunnah urang teh lamun bisa maca Quran mah maca surat kah osok jarang gitu lain osok naon ge kumaha surat kah mimitina terus alhamdulillahirabbil alamin terus arrahmanirrahim dia malik yaumidin sakalian awas sunnah eta maca surat kah lamun bisa macan mun bisa maca kumaha cenah teteh mah teu bisa maca Quran sholawat bae insya istighfar bae insya lamun teu bisa maca Quran entos bae eta saeureun maca istighfar teu pertama poe Jumat maca
Sajalma poe Jumat maca salawat sakali dibayar 10 dibayar 100 dibayar 1000 dibayar ku Gusti Allah. Lamun jalma maca salawat poe Jumat 1000 tiap-tiap poe Jumat maka eta jalma hak ka Gusti Allah moal ngasupkeun ka neraka. Jalma tukang maca salawat di malam Jumat jeung poe Jumat mah bakal disalametkeun ku Allah tina siksa nara. Tuh, geus. Nu mana cenah kiai sholawatna nu pendek bae geus kolot urang mah. Maca Quran pandadalek dogan. Huntu palehol mata kurang deule. Maca Wadduha kuat teu tamat-tamat. Waduh cenah ih cek incuna. Nyeri naon tah makolot aing tah tadi waduh deui urang maca Wadduha. Kalau waduh deui. Ya Allah, bunya. Maca salawat loba, salawat aya salawat kamilah, salawat ibrahimiyah, salawat syifa, salawat asrar, aya salawat taisir, aya salawat petir. Di mana salawat petir? Eta ibu mun aya kilat teh jelek Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, eta salawatna cenah. Eta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Eta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sapoe sapeting ulah kurang maca sholawat 300 ka bulan Rajab mah istighfarna khusus Rabbig firli watub alayya 70 ka mempeng aya kene Rabbig berang 70 peting 70 lobakeun maca surat kulhu tiap-tiap tos salat 11 kal. Nah jababah hari eta mah nya kuloba jasa ya ganjar mun daek mah kan kula teh geus eta tobat mingguan poe Jum. Bapak-bapak wayana sing tarampil ka masjidna inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa hijjul fuqara'i wa idul masakin. Poe Jumat teh munggah hajina jalma fakir. Wa'idul masakin lebarana jalma nu mariskin nyantana poe Jum. Geus eta poe Jum lobakeun kabagusan. Mau maca surat Kahfi, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat As-Sajdah, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Jum'ah, surat Munafikun. Mantap. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi ikumakan alhamdulillahilladzi anzala aing kabawa bodoh tagis gile kabak bawa bodoh aing terus terang baik katepaan bodoh. Alhamdulillahilladzi anzala ala terus anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Eureun tapi ulah napas. Ngaranna sakta, haram eureun didinya. Doraka maca Quran lagi. Tuh, manta ge Quran mah kudu disorogeun. Iwaja eureun tapi ulah napas. Lamun eureun napas haram. Eta huruf teh meupehan ka urang jaga. Tuh pantenya kunaon sia teguh guru. Tah kitu engke walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran makithina fihi wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna ai lobaan mah bari saeun teuing sorangan mah. Ya ibu-ibu mah kos kitu. Eta naon ngaranna mun usul gawe nama barengan be usalli fardal maghribi mun ngaji di ustad teh mingguan salah sarakaat mustaqbilan qiblat Allahu akbar
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Cek ustadna minggu hareup mah dites saurang-saurang. Kumaha eta? Lain eueuh ngaji, balik ngaji kene geus gundreng ngobrol. Cenah teteh mah minggu hareup mah moal ngaji, cenah dulur hajatan di petir. Hi kula ge moal neuk ka Geragilan. Nong besan. Cek nu saurang, hi kula ge neuk ka Cisoka ka Tangerang. Cek nu saurang kula ge neuk ka Paneglang, tungtungna ieu itu nu ngaji. Tungtungna nu ngaji aya tiluan. Kumaha ustad dengan tulang geus pre balik kabeh. Nah, nya ayo sih maca surat Kafi, maca surat Yasin wal Qur'anil. Terus shadaqallahul azim ganti as-sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min qablihim. Poho deui bika dituna lagi. Nah, nya tidinya maca surat Ad-Dukhan ha mim, tidinya maca surat idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha, tidinya maca surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Nya hok kasih kodir nama. Ya. Geus tobat harian poe jom, tobat mingguan poe jom. Aya tobat sabulan sakali, nyatana ujung bulan sok puasa 3 poe. Eta tobat sabulan lobakeun kabagusan tah dina ujung bulan. Urang mah telok pan kabehan berikut kula Haji Jamaludin. Beneran. Aya tobat satahun. Iraha bulan puasa. Moga-moga panggih jeung Ramadan. Lobakeun maca istighfar. Lobakeun matnyen kabagusan li annal hasanati mudha'afatun, karena kabagusan di bulan Ramadan ditikal-tikal ku Gusti Allah. Nah, aya tobat saumur hidup sakali, nyatana zarah ka Baitul. Amin. Moga-moga kabeh sing bisa jarah. Geus urang hikmahna Rajaban, wayahna adegeun salat, anak sing jadi tukang salat, minantu sing rajin salat, masyarakat urang sing rajin salat. Ketika urang rajin salat, kampung urang, negara urang bakal jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kaharti kula ngomong. Atuh geus kaharti mah sakitu bae. Sabab tujuan ge kudu kaharti. Kitu nya. Cek guru kula ge kitu ji mun caramah tanya nu hadirna. Bapak-bapak, ibu-ibu kaharti can. Kaharti! Geussan. Sebab tujuan ge kaharti. Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu kaharti can? Cek guru kula cenah ji tanya deui nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can. Encan meuning eureun kacape-cape. Ieu aing ceramah sajam leuwih teh kaharti ku balelat ieu urang dieu. Hapunten anu kasuhun leres hidayah taufik ti Allah. Leres hidayah taufik terlepat kebuduhan kuring. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha kabiraha wa saghiraha wa awwal wa akhiraha wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anis syarri ab'idna innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, dikisahkan Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pemakaman. Beliau berhenti, menangis, lalu berdoa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berhenti dan menangis?" Rasulullah menjawab, "Di dalam kuburan ini ada seseorang dari umatku yang sedang mendapat siksa kubur. Aku memohon kepada Allah agar siksanya diringankan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya orang tersebut ketika hidup sering beribadah di bulan Rajab, memperbanyak puasa, istighfar, salawat dan amal saleh, niscaya ia tidak akan mengalami siksa seperti itu. Karena itu, bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak taubat. Taubat itu ada beberapa tingkatan, taubat harian, taubat mingguan, taubat bulanan, taubat tahunan, taubat seumur hidup sekali." Apa yang dimaksud taubat harian? Taubat harian adalah salat 5 waktu, karena setiap kali seseorang salat dengan benar, Allah menghapus dosa-dosanya. Orang yang rajin salat berarti rajin bertaubat. Orang yang meninggalkan salat berarti meninggalkan taubat. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Saudaraku, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan tinggalkan salat. Jangan sampai hidup hanya sibuk mencari dunia. Ada yang bangun tidur langsung memikirkan dagangan. Ada yang bangun tidur langsung memikirkan utang. Ada yang bangun tidur langsung memikirkan proyek. Tetapi lupa memikirkan salat. Padahal salat adalah kunci semua urusan. Kalau ingin rumah tangga adem, kata Nabi, modal pertamanya adalah menjaga salat. Kalau ingin usaha lancar, jaga salat. Kalau ingin anak saleh, jaga salat. Kalau ingin hati tenang, jaga salat. Saudaraku, ada orang yang setiap waktu salat sudah berwudu sebelum azan berkumandang. Begitu azan terdengar, ia sudah siap menghadap Allah. Kelak wajahnya akan bercahaya seperti matahari. Ada pula yang ketika waktu salat tiba baru bergegas mengambil wudu. Kelak wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Ada pula yang baru ingat salat setelah azan berkumandang. Kelak wajahnya bercahaya seperti bintang. Maka pilihlah sendiri, ingin bercahaya seperti apa di akhirat nanti. Saudaraku, salat itu ibarat kepala bagi tubuh. Kalau manusia kehilangan kepala, apakah masih disebut manusia? Tidak. Begitu pula amal-amal lainnya. Puasa rajin, sedekah rajin, mengaji rajin. Tetapi kalau tidak salat, maka amal-amal itu terancam tidak diterima. Karena salat adalah tiang agama. Saudaraku, selain taubat harian melalui salat, ada juga taubat mingguan, yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat perbanyak membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1 kali salawat dibalas 10 rahmat oleh Allah. 10 kali salawat dibalas 100 rahmat. 100 kali salawat dibalas 1000 rahmat. Maka jangan pelit membaca salawat. Saudaraku, ada juga taubat bulanan, yaitu memperbanyak amal saleh di akhir bulan dan awal bulan Hijriah. Ada taubat tahunan, yaitu bulan Ramadan. Dan ada taubat seumur hidup sekali, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Semua itu bertujuan agar hidup kita semakin dekat kepada Allah. Saudaraku, dalam salat ada doa yang sangat luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku berada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezekiku berada di dalam bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Masya Allah, kadang kita setiap hari menunggu paket datang ke rumah. Begitu motor kurir lewat langsung keluar. Assalamualaikum, paket. Tetapi giliran azan berkumandang kita malah menunda-nunda.
Padahal rezeki bukan hanya dicari, rezeki juga dijemput dengan salat dan doa. Maka jika ingin rezeki lancar, jaga salat 5 waktu, perbanyak salat duha, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak salawat. Insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Saudaraku, mari jadikan bulan Rajab ini sebagai momentum memperbaiki diri, perbaiki salat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, serta mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.